Kang Boroning Haji Hasan jeung si Karman. Pan lamun urang geus pageuh ieu hate ka Gusti mah nya. Sok emutan deui ku Mang. Geus Mang ulah dicing-cirikan. Nyeri banget. Nyeri hati. Mang, ini teh perjalanan teh jauh kenehnya. Tuh. Unggah gunung turun naik gunung. Lumayan Mang, tapi ka ieu mah Pak Haji teh. Ayeuna mah geus reureuh Mang. Bari mapah sareng abi, sareng kami seureun istighbar. Ada ngapa agak sakit istighbar udang saret teh mah. Istighbar. Coba ya. Tapi tengaruh. Coba kan. Batam ya Mang teh capek mapah jauh pan jeung sakit harangeun berapa mau di ini oh kayaknya orang ini bola ya ayo Segar madu. Tapi anggur nyeri hati. Mang kalah sama memang minum ieu cai sakit harangan lagi itu bisa Gusti Allah. mau coba Mang wudu heula arah lebih tenang kan mana mah ieu we nama Mang inum sa waradna kahalaman Mang mangga Wah, segar madu. Tapi anggur nyeri hati. Yuh, nah habet nyeri hate kene. Ieu teh tisaha cai sakieu herangna. Sakitu segerna diinum ku Mama. Coba tisaha mah. Gusti Allah, Mad. Ayeuna cai saherang ieu patut urang nyukurina. Sok mangga ku Mamang dieueut. Lumayan, Mad. Mangga. Aduh, sayang.